Kang, kebae tong dipikiran atuh awewe mah kabogoh Kang udah geus putus ieu. Berarti lain jodohna. Neangan deui we atuh loba keneh. Saha nu putus eta Daud saha eueuh nu putus aing masih kena langgeng jeung kabogoh urang eueuh nu putus sia mah lieur kumaha budeg sia mah meureun Kos nu awewe wae Kang. Loba keneh itu babalatak di kota. Awewe nu kumaha yang akan piceun we eta mah Kang. Aing geus putus mah putus we. cek saha teh aing putus henteu teu putus teh putus di saha aing maneh aing masih kene langgeng jeung kabogoh urang eueuh nu putus teh Kelisia teh korek mata budeg Alhamdulillah tuh Akang sadar mah. Tah kitu atuh. si koplok alhamdulillah eueuh nu ngomong alhamdulillah sia teh atuh Edo aduh baik ieu banget Edo